Bernaon? Mang, iya yo. Merang ulang ti itu lamping ti kebon. Terus naon di kebon? Iya meresan sisi gawir ujung iya yo. Tangkal gedena lah dituaran mang yo. Ari akang. Urang teh kudunya akal lemur, nya kata tangkalan, Emangnya urang ke lembur mah. kudu di luaran. Nah, Ay si akang. Ngaran-ngaran urang nuaran tangkal, eta teh loba bahayana Kang. bahaya kumaha ari si mama. Ay eta teh ngajadikeun longsor, Tuh, banjir engkeuna teh. di urang moal aya longsor mang atuh meureun. Astagfirullah. Aya atuh Kang, salah sahijina contona Di di mana? Panawangan, di Sadapaingan. Iraha. Engkeuna teh aya longsor, tanah bergerak. Astagfirullahaladzim. Eta loba imah nu ruksak teu. Aduh, ari si akang loba kacida dimimiti kamari Nya, BPBD. heeh, mani. Makni kaditu. Terus di Satpol PP-na aya kaditu. Heeh. Terus di pamarentahna pampangna pupuh urang. Saha? Bapak Bupati ge turun Pak Herdiat. Kalau kasih ka ditu, Laledokan Pak Herdiat. Loh. Jeung Pak Sekda. kita gede mang longsorna. Lain gede deui pokona masalah lemur we eta mah. Ting heueuh tuh. Atuh jadi ieu kumaha mang da acan aya dituaran mah ieu ge karek Nah. dibersihan unggul. Leheung aya acan mah. Lamun Heeh. bila mana ieu acan di Ya. tuaran, ulah tulus di tuaran lah. Ting. Nya ka lemur urang teh. Heeh. Nya ka lemah cai. Lamun eueuh tatangkalan ayeuna rek bisa kumahaeun. Nya, berarti urang teh kudu enak mah penghijauan pepelakan mang. Kudu pepelakan. Heeh, Terus nya. dicontohan ku gubernur urang Kang Deddy Mulyadi. Heeh. Ayeuna deui Bapak Bupati gercep langsung. Heeh, nya. Berarti Pak Bupati teh kaditu mang ngalongok, nempo. Kaditu pisan, nempo kaditu longsor, nempo anu tanah bergerak, Nya. nempo deui pangungsian Pak Herdiat. Oh. Tuh atuh regrugnya mang untung eta apal ti saha mamang eta. Nya Mamang kaditu milu jeung Pak Herdiat. Kaditu. Oh, kela anu dibonceng kamari ku Pamemet teh mamang. Eta mamang. Kaditu. Kaditu. Ayeuna mamang rek ka mana? Nya mamang mah ayeuna mah meureunan rek lah saeutik-eutikna Heeh. urang teh ka warga rek mere wawasan. Nya. Ulah nepikeun ka nuaran tangkal. Terus ayeuna meureun aya 10 kaneun bisi arek mere jang nu pengungsi Nya. dan geus dicontohan ku Bapak Bupati. Atuh kayak urang mang sugan aya lah seutak saeutik urut panennya. Nah, Sesa panen aya nu setengahna ke kurang kan ditukeun. gitu. Dulur urang keneh itu ge nya. Dulur urang atuh Kang. Mang atuh aya kitu mah nuhun geus dibejaan we. Nya sehingga Nya. akang pokona mah ulah tulus nuaran tangkal. Nya mang moal. Mamang rek ditu. Heeh. Rek nempo deui kumaha-kumahana di ditu. Nya sok atuh mang nya. Jeung Pak Herdiat. Nya, Biasa. Salam ka Pak Herdiat mah. Oke, siap. Ayo nya Kang. Nuhun mang. Ya. Untung si mama ngabejaan Ting selamat mang lah di jalan, ting sehat.